Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Senin kaping 1 Juni 2026. Masih dina surat An-Nur ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'nyana allazina ari jama-jama ja'u anu datang bil ifki kalain ma berita anu bohong. Usbatun eta teh ti rombongan mingkum anjeun kabeh. Ti rombongan anjeun kabeh teh nyaeta waktos Abdullah bin Ubay nyanak berita bohong yen Siti Aisyah cenah ngalakukeun jinah jeung Sofwan. Jadi waktos harita Siti Aisyah nuju dina perang Mustolif anjeunna lungsur tina onta ka Yaman. Uih ti Yaman eta geulangna Siti Aisyah ketinggalan di mana di Jamban. Terus kembali lagi ke Yaman nyanak eta geulang pas uih deui kana ontana Siti Aisyah tos teu aya tos berangkat sadayana rombongan Siti Aisyah. Siti Aisyah tertidur na luhur batu ku kacapean. Tiba-tiba dongkap nyaeta rombongan Sofwan. Sofwan ningali Siti Aisyah ngagoler di dina batu terus diajakan kana ontana. Pas ontana diberangkatkeun teu daek berangkat kecuali kedah ditungtun ku Sofwan. Tah katingali ku Abdullah bin Ubay cenah Sofwan jeung Aisyah aya perselingkuhan. Tah eta berita bohong Abdullah bin Ubay. Saterasna latah sabuhu entong nyangka anjeun ka itu Ubay. Syaron eta teh cenah Ubay teh tidak baik lakum pikeun anjeun. Padahal baik, baikna naon aya paedahna. Bal huwa tatapina huwa khairul lakum eta kajadian teh alus pikeun anjeun. Sabab bisa ngabedakeun Abdullah bin Ubay jeung Sofwan jeung nu sadesna eta teh rombongan-rombongan anu muslimin anu lillahi ta'ala jeung rombongan anu munafik. Nyaeta rombongan Abdullah bin Ubay sadayana munafik. Jadi kanyahoan ku kajadian ieu eta khairul lakum teh. Alus pikeun anjeun supaya ngabedakeun mana anu lillahi ta'ala, mana anu munafik. Saterasna likul limri'i saban-saban pikeun saban-saban imri'i urusan manusia minhum di antara anjeun kabeh pasti dibales ku ganjaran jeung siksaan sesuai jeung naon maktasabat sesuai naon anu dikasabkeun di dunya nu dipekerjakeun di dunya. Urang migawe naon eta pasti dibales, migawe hade pasti dibales ku kahadean, minal ismi jeung tina dosa pasti dibales ku siksaan. Salajengna waladzi jeung jalma-jalma anu tawalla condong nyandak kibrohu kana ieu berita besar. Berita besar, berita bohong. Wajar teh istri Rasul selingkuh ta eta teh berita besar. Berita bohong ti Abdullah bin Ubay. Minhum ti antara maranana lahu eta tetep pikeun itu jalma-jalma nu nyebarkeun berita bohong azabun azimu eta diazab anu kacida beratna anu kacida kerasna. Saterasna laula naha atuh henteu id sami tumuhu manehanana disamang-samang sanguping donna kana yen nyangka al mukminuna ka jama-jama mukmin wal mukminati jeung jama-jama anu mukmin awewe bi angpusihim kana maranehanana itu jama-jama muslimin khairon kana hade. Nah si Ubay teh teu nyangka hade jujomit nah we kitu ka rombongan jama-jama muslim. Jadi katingali Abdullah bin Ubay teh munafik. Waqalu jeung nyararita hadza kana ieu perkara ifkun ku kabohongan mubinun anu kacida nyatana. Bohong Abdullah bin Ubay mitnah ka Siti Aisyah. Saterasna laula jeung naha henteu jauh ngadatangkeun itu Abdullah bin Ubay waktu sarita alaihi kana eta perkara bil arbaati syahada
kana opat saksi nah teu ngadatangkeun. Lamun bener-bener mah nyaksian sok datangkeun saksina. Fa idlam ya'tu mangka lamun teu bisa ngadatangkeun naon bisyuhada'i kana opat saksi. Faulaika maka itu benar-benar indallahi di sisi Allah humul kadzibin eta jalma-jalma pembohong nyaeta Abdullah bin Ubay bin Salul saterasna. Walaula fadlullahi jeung lamun teu aya karunia ti Allah alaikum ka anjeun kabeh wa rahmatuhu jeung rahmatna ti Allah tangtuna ieu berita besar teh kebohongan besar teh bakal merajalela fid dunya di seluruh dunia. Tapi Allah mah maha ulas maha asih dibukakeun sadaya kebenaran jeung kebohongan. Wal akhirati jeung dina poe akhirat. Lamassakum tangtuna bakal ditimpahkeun fi ma tina naon perkara fadzatum fihi anu manehna nyeun ceroboh fihi dina eta perkara. Ceroboh teh menuduh orang yang benar disangka tidak benar. Eta teh nu kitu teh adzabun azim bakal ditimpahkeun azab anu kacida besarna anu kacida kerasna di yaumil akhirat. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.